kaula nyadi kemat. Kaseuneut nu ngahaneutan, ka angin nu ngahiliwir, ka cai nu ngahuripan, ka taneuh anu ngamparan, ka sukma acining cai, ka sukma acining taneuh, nu nyukma di badan kaula, paralun. Papageun punjung kaula, tarima bakti kaula, nu katelah taun baru saka, warisan ti pupuhunan, tetesan parahyangan. Amit ampunnya paralun kasangruhun mandala suci numur bawar uga jagat pun sampun karuan nu tumurun ka pajajaran kaula saparakaca nedawi di nupung sidi tepat dina sana jiwa rangka kaula saparakanca moal takluk moal tunduk daya sanes bilih lepat kapahamna dupi anu jadi panuhun mung nyaeta ngahapunten bilih aya kalepatanana ulem caturna Ki Buyut Sunda sareng Solong Sontang Gunung Padang naon ari hartosna kidung teh ari hartosna kidung teh nyaeta hiji panulak pikeun ngajaga sakabeh tekad anu aya matak nyasarkeun kana laku lampah sumangga kidung kurang kawita. Kidung lukung ti karuhut sasaka pusaka buhun urang pada suhun ngalap dangian mulukun nguti kulon nguti wetan kaler kidul sepak minta urang maruk kawiwita kidung sumna ngurbuatan kidung dijunjung diugung kasunan di apung-apung neda jembar pangampuran tisadaya para mitra kasunan rek dipian
di pulasarang ilmu trahing kahyangan tetesan parahyangan ajar pada narawangan kidungna urang tulungan sambutan pribumi badai kasarakeun ka pami waktuna kasangakeun Waktu berlaku kata gara-gara syukuring pasti baparinan waktu saya ngaturkan salam sampurasun Dilapagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilapagi rahayu Agungna Gusti Nu Maha Suci jebarak para leluhur bangsa sinareng sadari kuliah wafat sana angin cahaya bumi pada sebab disetep simkuring atas dilahirkan jadi bangsa Sunda ngaturkeun nuhun oge ka para leluhur bangsa antos ngawaris kebangsaan atuh para wargi sadayana ngaturkeun nuhun tos tiasa ngaluhan pengalaman simkuring nu dipihormat Bapak Kades Pak Nyang Sempena ngaturkeun nuhun tos tiasa ngaluhan pangulungna simkuring atas nama penghayat kepercayaan Kampung Pojok Sukamulya sareng tilap oge kabar ka BPD Mekarwangi atur nuhun Pak terus biasa sumping forum RW atur nuhun terus biasa sumping ngaluhan tilap oge ngaturkeun nuhun ka Pak RW setempat anu tos biasa ngarojong kena acara ieu teras ka BPP Lembang di pertanian atur nuhun tos biasa ngaluhan kena acara ieu nyata tanggal Farsa 1 Surat 1450 saka Indonesia tilap oge ka wargi simkuring anu ngarayakeun 1 Muharram 1448 Hijriah ngabilujengkeun anu kamari atos ngarayakeun ngabilujengkeun oge simkuring di dieu moal seueur anu kabeh saur panginten di dieu teh mung sakieu buktosna panginten ala kadarna hapunten boh bilih dina sagala rupina kirang nyugemakeun boh dina patempatana dina jam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dipayung kuring dihormat kesepuh Allah Hilacek Pak Yus anu sing dihormat Pak Cek Oge Sami Pak Amin wargi-wargi simkuring nu aya di wilayah
alhamdulillah hadir rompotnya anu kuring dibanggakeun reka pandap Kepala Desa Mekarwangi yaitu Ketua BPD alhamdulillah hadir serta Sekjen anu dari wilayahna hapunten namanya saya ngaWA Pak Isep Pak Kades hapunten acara dulu ya acara tahlilan sareng atur kenuhun ka Pak Kades terus ngaduikeun sambutan anu salajengna nya sambutan di Ketua BPT bade kasangakeun ka Pak Wawan waktosna kasangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Tahir atur nuhun ka peratu acara dos masihan waktos kasih kuring kangge menyambut wargi-wargi sikuling anu ngerayakeun satu sakanya satu saka lamun urang Islam satu suro. Pertama-tama anu dihormat Kang Sikuring di pemerintahan Bapak Kades, Bapaknya Sempena, Ketua Boge, Bapak RW, alhamdulillah Ketua Forum, RW genap, yang Pak RW 01, Desa Dongkap, satu Ketua Boge, anu gaduh acara, tokohna nyata Bapak Aming, satu Bapak Aming, terus ngulum Sikuring, di acara ieu, Ketua Boge, Bapak Ius, Pak Tata, terus ayo Pak Sekdes, atau rekan-rekan Boge anu Dinas Pertanian ya Pak, haturun Pak. Terus tokoh agama Pak Ustad, atau sadayana nu aya di lingkungan, hapunten terbiasa aslinya budaya urang teh. Alhamdulillah wagi-wagi Sikuring masih kena geuyupnya, masih kena budaya itu terus dikembangkan. Ini mah sampai hilang, malah harus berkembang terus. Dan abdi sebagai BPD insya Allahnya lamun kena ayam milik rezekina abdi masih kena biasa dipetanten ku warga abdi. Insya Allah tahun payung mah orang agengan Pak Kades supaya geyeup, langsung geyeup. Abdi berharap teh itu sama lain di per RW, tapi di aya teh di desa Pak. Da ieu mah budaya urang, budaya Sunda. Kudu ku urang Sunda. Mah mungkin orang Jawa mah ya orang Sunda urang ieu. Tah di RW hiji jeung di RW 11 masih kena terus digeyupkeun. Abi berharap ieu di desa aya kana teh dihijikeun urang RW hiji jeung RW 11 hijikeun supaya katinggal lebih geueup, supaya Sunda teh katinggal. Da keur maena pemerintah urang diperpake terus harus di budaya itu terus ditingkatkeun lebih dari segini itu nama Pak. Tangkai insya Allah anggaran urang nyeun lah pada tempatnya pasewakan urang usahakeun Pak Kades supaya Sunda teh bener-bener jadi jati dirinya di tempatnya. Ulah sampai Sunda teh namu di tempatnya sorangan ulah kaelekeun kagele ku budaya lain. Abi berharap urang Sunda teh nemongkeun citra aslinya urang Sunda. Nah iya budaya urang terus kudu urang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir dina ieu waktos tokoh adat, tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh agama Cimkuring atas dina raraga nyambut tahun baru hiji sura 1860 saka. Oge panginten dina ieu waktos sekaligus oge dina penyambutan tahun baru Islam hiji Muharram 1442
Hijriah. Di dieu ku urang sadayana urang sami-sami syukurkeun naon rupi taun nu tos kalangkung urang nuhunkeun boh saena boh awona boh manisna boh pahitna bagja kalawan cilakana kalian mudah-mudahan dina taun anu nembe dongkap sing tiasa urang langkung sarehat deui langkung jalembar deui rizkina langkung saeur deui sareng bangsa urang langkung makmur sadaya. Sim Musa emut simkuh kuring nuju simkuring nuju alit kene di kampung Sukamulya Pasir Malang waktu carita nuju desa Mekawan kene ieu teh sok dirayakeun kalayan malihanan kapungkur malangkung eueuh tuh di ramana Bapak Eden Andi nanggap wayang wae Bapak dalam nage Bapak Amung Sutariat kapungkur mung kadienakeun wargana teh makin saalir terus makin seueur warga pengayas makin saalir tadi dadangan ayeuna teh masih kene syukur alhamdulillah masih kene aya gitunya sok sanaos genteng-genteng ge teh acan potong gitunya. Tadi dia kaitanana sareng agama nya upami kaitanana sareng agama mah ieu dirayakeun dina satu surat teh sanes berkaitan sareng agama ieu mah sanes berkaitan sareng keyakinan nanging berkaitan sinareng ayana kurang ngagaduhan warisan budaya di leluhur Sunda janten upami aya acara sifatnya adat Sunda kesana semung sakadar kasenian jaipo kacapian sareng sanes eta mungkul nanging anu dimaksud adat tradisi Sunda teh seueur di antawisna aya paringkelan atanapi hetanan nya anu kasebat pancawara saptawara gitunya sasi taun windu daur nya ieu teh gagaduhan urang selaku urang Sunda anu ku para ahli dibandingkeun sareng ti mancanagara ternyata aya kaunggulan di Sunda upami ti mancanagara anu ngagaduhan dina perhetanan mung sekadar nami dinten nami minggu nya sasi ya. Upami Sunda mah lengkap aya anu kasebat nami naon pasarake disebut pancawara manis pahing kliwon manis pahing pon wage aya deui anu kasebat pancawara teh nami dinten nyata Rahaditya Soma Hanggara Buddha Respati suka tumpak gitu nya lajeng nanti aya oge anu disebat naon nami sasihna jadi kusin simpeuring ngaos retek nya bilih hila bilih lepat soalnya da simpeuring tos orok limpuran limpuran janten kita ngahaja simpeuring nyana kitab bajeng ridu-ridu ge bajeng kitab beter tos soek kieu nah itu kitab suci beribados janten naon supados urang teh dina ngabewarakeun ka wargi-wargi Sunda nyebatkeun aya warisan budaya teh teu sakadar karangan pribados nanging aya buktos-buktosna kitu seratan-seratan para leluhur gitu nya. Tah anu dimaksud namisasi kapungkur masa teatana aya Muharram Safar Mulud Sri Mulud Jimadewa Jimadahira Jabdewah puasa rayana nya. Kapungkur mah disebut teh Srawana, Badra, Asuyi, Kartika, Margasira, Pasya, naon itu? Magha, Palguna, Setra, Wakasya, Yesta, sareng Asanda. Tanya upami ayeuna digentos, digentos teh kusaha? Kunalika ayana jumenengna atanapi nalika ngadegna Sultan Agung. Nyaeta budaya Sunda
dikawinkeun sareng agama, sareng istilah-istilah agama. Anu namina nyanak kana Muharram, Safar, Maulud, Silih Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah, Puasa, Sawal, Hafid, Rayagung eta. Lajeng aya oge nami taunna kapungkur mah satea-saena digentos ku Sultan Agung, nemutkeun para ahli sejarah eta ge barosnya. Namina teh kapungkur mah nami taun kayeuh teh Manglaga. Tahun kedua Arti, tahun katilu Marwana, tahun kaopat Silem, tahun kalima Ani, tahun kagenep Arti, tahun katujuh Kuara, tahun kadalapan Sarta. Eta Sawindu namina teh. Saperantosna di kawinkeun teh ku Sultan Agung supados aya kerukunan antawis umat berbudaya sareng umat beragama nya disalin namina janten tahun kaji, tahun alif, tahun kedua tahun he, tahun ketilu tahun jim awal, tahun kaopat jim akhir, tahun kalima da, tahun kagenep b, tahun katujuh waw, tahun kadalapan Jumadil Akhir. Ya, seperti itu. Kalajengna deui ieu teh sadayana nyanak paugran. Nyanak paugran. Contoh ayeuna anu kasebat tahun Saka. Nya di Sunda mah aya 3 nami tahun teh aya tahun Saka, aya tahun Caka, aya oge anu kasebat Kartika. Mung kasebat tahun teh disebat teh kala bahasa Sunda mah. Janten kala candra, kala surya, kala tapi kala nya Kartika. Hartosna anu dimaksud tahun Saka nyaeta hartosna perhetangan tahun anu dumasar kana peredaran bumi mengelilingi matahari. Janten Saka teh hartosna singkatan. Saka teh tina kecap surya kala. Surya teh panon poe, ai kala nya waktu. Itu maksudna. Terus aya di nu kadua anu disebat candrakala. Ai candrakala nyaeta peredaran bulan mengelilingi bumi. Itu perhetangan teh janten disebatna candrakala. Hatosna candra teh bulan, hatosna kala teh waktu. Itu waktu anu nemutkeun bulan mengelilingi bumi. Lajeng selisihna antara surya kala sareng candra kala sabaraha dinten dina tiap taunna. Kirang langkungna 11 dinten antawis gecrokna perhetangan tahun Saka sareng tahun Saka gitu. Numawi ayeuna sapertos tahun hijrah gitu nya eta hijrah teh nyanakna tina Saka. Upami Masehi tina Saka eta nyanakna nya tina peredaran bumi mengelilingi matahari. Masehi mah upami ieu mah tina nyanakna tina perhetangan Saka. Komariah nya Komariah tahun Komariah gitu dah. Kajanten ieu teh salarosna peradaban Sunda teh langkung tebing. Langkung 500 ada 500 langkung. Contoh ayeuna upami perhetangan Sunda atau lebih tahun Jawa nya ayeuna teh 1860 tahun. Upami hijrah neme 1448 tahun. Janten peradaban Sunda teh langkung ti payun gitu nya, langkung ti payun. Tah naon margina urang ayeuna kadang-kadang urang teh sih kirap kanu sajatina Sunda gitu nya. Jadi urang teh nu apaan teh ayeuna we anu lumrah kiwari. Padahal urang teh gaduh waris ti kagun Sunda gitu. Ya memang Sunda teh paetos riluhung ti kapungkur. Bahkan dina tiap taunna oge aya watek-watekna. Naon margina misalkan simkuring dina ieu acara ngabahas haja nya. Da ti kapungkur ge upami dina suraan mah ngabahasna tina hal peretanan ieu gitu nya. Sanes dina hal keyakinan upami ngabahas ieu mah. Ya.
awakna pibakaluna kumaha bahkan kapuku nuju meneng Pak Usup Kartawijaya Kartawinata dina ngabahas ieu waktu harita Ibu Megawati nuju masih pencalonan dina pemilihan presiden biasa kabuka kumedar ieu tah engke dina pemilihan presiden anu bakal menang teh sabenerna mah mimitina mah Megawati awewe karena engke bakal jadi pindah jadi kak lalaki tapi malila cenah eta teh tapi eta sepuhnya dioskeun gitu di Bandungan sementara eta teh masih kena pencalonan teu acan aya kana pemilihan tebih-tebih ka pemilihan di bumi Pak Oma eta muratkeun kitu bahkan dugikeun kasaran kecap-kecapna ka unggal eta pesepuh tangke pibasaeunana Gus Dur bakal kieu ngucapkeunana pas dina waktuna simkuring aya eta nengetan waktu sarita aduh asa kena pisan tak padahal tina hamdan enak ieu tina perhetanan seluruh tak ieu nya tak punten ku pribados di dieu dibahasa kedik punten ka ahli ka tim seni anu bade ngahibur bari kada kacong cai waktuna supados dieu simkuring lebih ngajentrekeun yen dina samang-samang saena orang penghayat upami dina keyakinan mah penghayat mah dina 17 September Bapak nya upami 17 September eta ngawincikna ajaran keyakinan orang penghayat tapi penghayat eta kan eta penghayat oke cuma sekedar istilah di negara sarasna mah da dalam kenyataanna mah nu disebat penghayat mah keyakinanna mah teu sami mau ulah aneh upami orang penghayat di tiap bongkon beda-beda cara ciri-cirina da teu sami jadi ketauhidan tentang ketuhanan itu benten-benten nu mah sunah ngalaksanakeun secara adat Sunda Jawa ngalaksanakeun secara adat Jawa Batak ngalaksanakeun sesuai adat Batak itu salah saterasna jadi teu aya syariat anu disamakeun benten sareng muslim Kristen atau napi Hindu boy penghayat mah ada suatu kebebasan hak berpendapat hak berkeyakinan tentang Tuhan gitu ya jadi dia ulah dikeun ka urang asamar misalkan jika memaksakan keyakinan penghayat misalkan teu aya di penghayat mah abdi di dia orang penghayat belum tentu sami Pak keyakinan ka Gusti terus lah gitunya jadi orang penghayat mah nu ditonjolkeunana ada tradisi adat kan ieu kamana misalkan ngajujutna nah dia abi aya piwujang ti karuhun Sunda nya kieu ieu piwujangna mangga urang sakedik di unggal dijieun we rada cangkeul meusan da nya Pancasila aya jiwa negara nya urang Pancasila santosna ge urang tutup urang lajengkeun kana aturan birisan teuing teuing birisan teuing ya janten aya paugeran ngajudutna ka dieu janten dasar negara aya nu tos jadi Pancasila anu Pancasila nu tos jadi dasar negara luluhur Sunda mah jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka parantos ngarumuskeun Pancasila mung kapungkur benten kecapna sanes ketuhanan yang Maha Esa sanes kemanusiaan yang adil dan beradab kapungkur mah cuma kieu parondok kapungkur mah ketuhanan kahiji kadua kamanusiaan katilu kabangsaan kaopat kadaulatan kalima karakyatan kagenep keadilan cuma sakitu kapungkur mah tanpa dirumuskeun ku para ahli di negara jadi ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya tak oge kapungkur mah eta teh disingkat disimpulkeun ketuhanan yang Maha Esa nyatana daya kaula maka saluyu jeung dalil Islam aqrabu wa nahnu min hablil warid urat beung jeung beung masih aya antarana Gusti jeung urang geus aya antarana ketuhanan teh kadaya kaula gitu kemanusiaan kabadan kaula ai manusiana mana ai kama teh naon kama teh lemah cai ai nusa ieu ibu pertiwi
Kamanusan nyatana badan kawan ieu apa ieu teh saripati sari rasa ibu pertiwi nya kadinya ngajujutna teh kitu nya lajen karakiata eran katuhanan kamanusan kabangsaan teh bakat kaula setiap bangsa punya bakat gitu bakatnya sini panas bakatnya cahaya bakatnya angin lebat bakatnya bumi tetap bakatnya hayam nya kitu juga hayam bakatnya manuk nya kitu juga manuk nya jeung saterusna gitu nya ieu laksanakeun Pancasila ya ieu terang moal aya kanyataan anu ngaluwihan ti perbuatan usik malik kumaha suci kahayang kumaha maneh badanan ku kamanusa kuring doa pancadia nu sarehat Pancasila nu kaharti pancadharma nu balener sakuringna nyaho di bener jelema calager jelmana calager kalakuanana balager syariatna salamet katuhanan anu maha esa teh syariatna ulah bohong kudu jujur dina hatena atanapi hakikatna ngarasa rumasa jeung narima usik mari kumaha anjeunna oge ngarti yen sakabeh anu aya eta kajadian ti anjeunna tarekatna nyaeta boga tekad gopenan eta mardika sarta suci syariat tarekat hakikatna atanapi tegesna nyaho nyaksi sarta boga tekad ngalakonan kamanusan syariatna kamanusaan teh nyaeta calager jeung balager dina hatena cintanya ka sasama hirup tarekahna ikhtiar neangan jalan pikeun kasalambetan sarerea hakikatna tegesna nyaho nyaksi sarta narasa ngabogaan kabangsaan anu mulih persatuan Indonesia teh syariatna ngabogaan diri atanapi ngabogaan bangsa ngabogaan lemah tai adat istiadat nagarana katut pamerintahan soalna hakikatna dina hate urang henteu boga tekad arek micin kabudayaan ti karuhun jeung nu kapandang hade keur nagara katut pangsuran tarekahna ikhtiar mulihkeun jeung mulangkeun lampah anu sasar kana asa anu asli deui bari teu wani ngaku ka barang mulai maripatna tegesna percaya ka diri pribadi sangkan jadi bangsa anu utama sajajar jeung bangsa-bangsa anu aya kasopananana bari nyaho jeung nyaksi anu kumaha ari nu disebut kadaulatan rakyat nyaeta nu disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan syariatna tararuhu kana undang-undang nagarana syariat hakikatna nyaho bener tarekatna ngabela bangsa jeung nagara anu saenyana maripatna nyaho nyaraksi anu saenyana lain cenah yen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teh hukum masyarakat anu bener-bener sakur anu teu daek ngawujudkeun Pancasila lain warga negara jangan tos kitu we saklek ti lulur Sunda mah nu teu daek ngawujudkeun Pancasila lain warga negara da meureun nu teu narima kana katuhanan berarti hayang kasetanan nu teu narima kana kamanusan berarti hayang kahewanan nya
nu teu narima kena kebangsaan berarti mun sajajar jeung bangsa beungeun hayang hina. Nah, bagus kitu pernah. Ayeuna aya nu kasebat jiwa nagara. Jiwa nagara katuhanan nu Maha Esa suci. Sing saha anu ngaku jami anu berketuhanan suci dina manahna. Nya, jadi leupas tina sirik pidik julid jaya kaniaya istren panastren dudupak lulumpak geunhan jeung cenah. Hiji tingali nyaho sarta nyaksi kana ayana kakawasaan polemik anu ngaliputan alam zaman jeung dirina sorangan ke panghalang bobot sapanon sareng sapakan neda siap benten benerna bae panginten tina katerangan leluhur taruhun lepasna tina kabodohan simkuring nya sakitu bae ieu mah tawis kasono bae tawis kasono ka aparat pemerintahan desa ka warga-wargi anu aya di lingkungan kebiran saketna bahkan seueur di luar desa oge nya nganuhunkeun ka muda-mudina nya nuhun ngaturkeun nuhun kaya cekakeun tutup tunggal sami rahayu sampurasun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.